Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Urang sami-sami ngadaras kitab Ta'limul Muta'allim versi Lughah Sunda. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Ta'limul Muta'allim kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparin nikmat ageung ieu Allah di dunia keur jalma iman jeung jalma kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparin nikmat alit ieu Allah di akhirat keur jalma iman wungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi zat faddala anu parantos ngunggulkeun itu ladzi bani adama ka turunan Nabi Adam. Bil ilmi ku ilmu wal amali jeung ku amal ala jami'il alami ngelehkeun ka sakabeh alam. Wassalatu jeung ari rahmat Allah ala Muhammadin eta muga tetep ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi anu jadi dunungan urang Arab wal ajami jeung urang ajam. Wa ala alihi jeung ka kulawargina Kanjeng Nabi wa ashabihi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi ya nabi'il ulumi anulir kaya pirang-pirang sumberan pirang-pirang ilmu wal hikami jeung pirang-pirang hikmah. Wa ba'du jeung dina sabada maos bismillah alhamdulillah sholawat sinarang salam ka Kanjeng Nabi. Falamma ra'aitu maka samang-samangsa ningali kaula katsiron kana loba pisan min tullabil ilmi ti golongan jalma anu nyuprih ilmu fi zamanina dina zaman urang sadayana yajiduna gitu tah. Arnyanya itu tullabul ilmi ilal ilmi kana tolab ilmuna wala yasiluna jeung henteu tarpi itu tullab au min manafi'ihi atawa tina pirang-pirang kamanfaatan ilmu wa thamaratihi jeung pirang-pirang buahna itu ilmu wahia jeung ari itu thamarat al amalu eta ngamalkeun bihi kana itu ilmu wan nasyru jeung nyebarkeun yahrimuna eta teh kahalangan itu tullab lima annahum karna ieun saenyana itu tullab akhtau eta nyaralahan itu tullab toro ikohu kana pirang-pirang perjalanana itu tolabul ilmi wataroku jeung naringgalkeun itu tullab syaro itohu kana pirang-pirang syaratna itu tolab ilmi wa kuluman jeung ari sakur jalma akhtoa anu nyalahan itu si eman at-tariqo kana jalan dolla eta sasar tawa kasarung cenah itu si eman walayanalu jeung moal meunang itu si eman al maksuda kana nu dimaksud qalla leutik atawa naha leutik itu maksud au jalla atawa gede itu maksud aradatu maka ngamaksud tawa ngarepkeun kaula wa ahbabtu jeung hayang kaula an ubayyina kana yen mertelakeun kaula lahum ka itu tullab tariqat ta'allumi kana pirang-pirang atawa kana jalan ngaji gitu. Alama netepan kana perkara roa itu anu katingali
ku kaula fil kutubi dina pirang-pirang kitab. Wasami'tu jeung nguping kaula min asatidzi ti pirang-pirang guru kaula ulil ilmi anu ngagaraduhan ilmu wal hikami jeung pirang-pirang hikmah. Rojaan bari ngarep-ngarep ad-du'a kana doa li keur kaula minar raghibina ti pirang-pirang jalma anu raresep kabeh fihi dina ilmu al mukhlasina anu ikhlas kabeh bil fauzi kalawan kabagjaan wal khalasi jeung salamet fi yaumiddini dina poe kiamah ba'damas takhortu dina sabada yen istikharah kaula Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala fihi dina itu ngarang ieu kitab. Wasama itu jeung ngangaranan kaula hu kana itu kitab ta'limal muta'allimi kana kitab ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi. Waja'altu jeung ngajadikeun kaula hu kana itu kitab fusulan kana sababaraha pasal. Faslun tegasna sapasal nging tegasna atuh dietakeun we. Faslun ari sapasal fi mahiyatil ilmi eta tetep dina mertelakeun mahiyahna ilmu wal fikhi jeung fikih wa fadlihi jeung kautamaan itu fikih. Faslun ari sapasal fin niyati eta tetep dina mertelakeun niat fi halit ta'allumi dina tingkah ngaji. Faslun ari sapasal fi ikhtiyaril ilmi eta tetep dina mertelakeun milih ilmu wal ustadzi jeung milih guru wasyariki jeung milih babaturan watsabati jeung netepan kana ilmu. Faslun ari sapasal fi ta'zimil ilmi eta tetep dina mertelakeun ngagungkeun ilmu wa ahlihi jeung ngagungkeun ahlina itu ilmu. Faslun ari sapasal fil jiddi eta tetep dina mertelakeun nya-nya wal muwadhabati jeung ngamayengkeun wal himmati jeung cita-cita anu gede. Faslun ari sapasal fi bidayatis sabaqi eta tetep dina mertelakeun ngamimitian ngaji wa qadrihi jeung kira-kirana itu sabekun wa tartibihi jeung katartibanana itu sabekun. Faslun ari sapasal fit tawakkuli eta tetep dina mertelakeun tawakal. Faslun ari sapasal fi waqti tahsili eta tetep dina mertelakeun waktuna ngahasilkeun. Faslun ari sapasal fi syafaqati eta tetep dina mertelakeun nyaahan wan nasihati jeung nasihat. Faslun ari sapasal fil istifadati eta tetep dina mertelakeun ngalapaidah. Faslun ari sapasal fil wara'i eta tetep dina mertelakeun apik halat ta'allumi dina tingkah ngaji. Faslun ari sapasal pima eta tetep dina mertelakeun perkara yurisu anu matak ngawaris itu emma al hifdzu kana celakan wan nisyana jeung anu ngawaris kana pohoan. Faslun ari sapasal pima eta tetep dina mertelakeun perkara ya jelibu anu narik-narik itu emma arizqo kana rizki. Wa ma jeung perkara yamna'u anu mantak nyegah itu emma anu mantak nyegah itu emma kana rizki gitu tah. Wa ma jeung perkara yazidu anu mantak nambahan itu emma fil umri dina umur. Wa ma jeung perkara yan kusu anu mantak ngurangan itu emma kana umur. Wa ma taufiqi jeung henteu aya ari taufik kaula illa billahi angin eta tetep kalawan pitulung Allah Ta'ala alaihi ka Allah wungkul tawakkal
atau tatagenan abdi atau kaula wa ilaihi jeung ka Allah taala wungkul unibu balik kaula. Kantun faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, cekap wallahu a'lam bissawab.